memang anak Mas Lilitan. Yang saya dialahkan. Sakti ta Sakti mandraguna. barang boga ieu euy. Mustika Ratu Ular. Kemana orang? Elek ku guru kau lama anjeun. Eleknya anjeun ku Nyi Mas Lilitan. Sagandana. Sama nih. Kula Jaka Tole, muridna Nyi Mas Lilitan. Oh, mengelakkan orang tadi. Berarti anjen Muridnya. Mas Lilitan. Sumuhun. Berarti anjen kudu pah di tangan kaula. Mangga. Hik. Gede tak? Hih. 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 Ya, 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 oh, ha, 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 ha. Boleh nggak? Nyata, jak tolak. Sakti. Sakti. Ha, 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 ha. Naon ieu dibawa ka dieu? Lumayan, kanggo nyerang Ratu Ular. Nyontos kukula wang diubaran. Tapi lamun ieu jalma ket teu nurut, wang diberesan we kurang. Siap. Ini Mas Lilitan. Mana mana? Cing. Cing. Dia mana? Ampun, ini Mas Lilitan. Dia. 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 Cing. Ampun nih Mas Lilitan. Ampun nih Mas Lilitan. Tong sieun. Lamun anjeun nurut ka kula, anjeun mau dinanaon? Aina bere tugas naon nih Mas? Tugas naon kula nih Mas? Ayeuna anjeun kudu ngiujung kula, Ka mana? ngelehkeun Ratu Ular. Nih Mas. Tapi kemampuan kaula anu sakieu. Teu Gampang. Kayak kukula di pasian ilmu. nyalamun kitu. Ayo, urang elehkeun Ratu Ular. Sok, diuk sing bener. Hayu tuturkan kula. Ayo, nih Mas. Enak. Nih Mas. Sanes mah ieu anu dipeliharian kurang. Ratu Ular. Rek naon anjeun? Rek naon anjeun? Mas ayeuna geus tunduk kana waktu ninggang kana mangsana eta mustika enggal pasikeun ka
Nyai Ratu. Sebab saya kata buktikan sasadak malam. Tuh bisa gitu. Iya mustika geus jadi milik kula. Nah, salira sanggup nanggung resikona. Sanggup? Ya, ayo itu nanti sabaran mah. Meureun geus kieu kuduna. Raden, Ula. Paman Senopati, Arya, Dimas, jeung Nyai Ratu. Rupina ieu Dimas Lilitan geus teu tiasa disabaran deui. Luwih deui jalana lintang di kudu direbut secara paksa. Itu ngadain nama geus gabung, geura gabungkeun kekuatan, hijikeun maksud, bikin ngabela kebenaran, keamanan, kenyamanan di dunia, di alam manusia atau di alam siluman. Mas Lilitan, Kula. bener anjeun geus siap dia nanggung resikona. Siap? Namun itu, geura siapkeun tenaga jeung pikiran. Jangan lapang lega, itu carana. Ieu kaula lain betega kanyu Mas Lilitan nanging meureun geus kitu jadina kudu beres ku secara diributan. Tangin, Mas. Naon maksud anjeun? Anjeun ngajak perang ka kula. Ya upami salira teu tiasa di sabaran mah wayahna. Sabab geus waktuna. Anjeun kawihan ngajak perang ka kula. Lamun nya eta hayang anjeun. Hayu ayeuna urang perang. Iya. Perang! Iya. Mas Lilitan. Tongsian. Hayu urang serang babarengan. Ayo. Maju! Iya. Mas Lilitan, Kula. kumaha ayeuna? Soalna ieu mustika geus aya di kula. Ampun Resi. Berarti ngaku salah. Mohon Resi. Sok kadari.
Ratu kumaha ayeuna Nyai Ratu bade ngahapunten ka ieu maksudna. Ari Rai bade tobat kula bade ngapunten. Tah ayeuna parantos kauninga ku Nyai Ratu yen Nyimas Lilitan parantos tobat ayeuna kieu Nyai Nyimas Lilitan geura nyuhunkeun dihapunten sabab ieu Nyai Ratu teh masih raka salira sok mangga nyuhunkeun dihapunten supados ieu masalah gancang beres nya. Punten Ratu. Tos Rai. Tah ayeuna mah tos kauninga kurang sadaya berarti ieu anu jadi akar permasalahan nama Mas ngadakeun Nyai Ratu ieu mustika keagungan negara kade senantiasa ngajagana sabab ieu teh lambang keagungan negara. Lamun ieu nepi ka leungit nu kadua kalina ulah ngajakeun bakal tos mangga. Alhamdulillah segala masalah ayeuna beres. Tinggal urang kahirupan nusa terusna Raden Ulah. Raden bade neruskeun ngalap ilmu. Tah kantun ayeuna hayu urang ka perguruan atuh senopati. Ayeuna senopati mah mulih di BK negara sabab teu hade senopati aya di luar negara. Keun ieu Raden bagian eyang. Mudah-mudahan aya guna jeung mangpaatna engke upami ieu Raden parantos janten raja ngeraskeun Gusti Prabu. Mangga. Nyantos warsi. Raden, paman pamit. Hati-hati paman. Tarima kula jadi murid Anjeun Rep Maharsi. Ya, Mas. Anggap ieu dulur sorangan ulah dilain-lain. Sabab ieu geus jadi murid kaula resmi dina waktu ayeuna. Ayo urang sasarengan lumampah ka Padepokan. Semangat.